Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kemis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tantuna midangkeun lagu-lagu Sunda. Cinta lain saukur carita. Penyiarna personil band Sundaland sia. Hayu orang Sunda manco di P 102,4 FM. Oke, Wilujeng Wengi sadayana. Wilujeng Wengi. Ya. Iris. Halo. Halo, jika telepon wae. Iris coba. Iris, alhamdulillah. Oh, ini aduh. Jadi tinggal ngangge selimut we. Tarik selimutnya. Ada wangian Sana lamun di bedadang sok rada bingung we, sok gelisah. Gelisah tak menentu. Gelisah. Menentu kadang-kadang. Oke, sapertos tisasari gitu ya. Laras. Dinten Kemis atau napi dinten Senin tabu tabu genep dugi 7:30 aya gelaran Sundaland. Sundaland aya lagu-lagu Sunda. Aya lagu-lagu Sundaland. Laras. Informasi anu dipidangkeun ku bahasa Sunda. Tangtosna ya. Orang Sunda tiasa ngadangukeun di Radio P 102,4 FM atau nonton ngaliat ya jugrugana juga kumaha di TikTok garantengnya Sundaland Band. Laras. Aya lagu-lagu Sundaland oge lagu-laguna ya di Spotify, ada di YouTube, TikTok. terus pami kangge bikin status di WhatsApp atau story di WA geus tadi di WA atau di IG tiasa. Story Facebook ya. Facebook tiasa. Kami chat Ya, ngangge lagu. Oke di mungkul nami chat mah. Wilujeng Wengi sadayana kelorosan hari dinten ayeuna teh dinten ke-23 di Juli 2002 Laras. Terus pada kana akhir sasi. Laras. Terus atas kayak benerkan kameranya tas abah sebelah gitu. Mohon. Aya Dani Orlando cenah Wilujeng Wengi. Aing Dani. cenah ka dieu Bohong wayang. Di antos-antos teh jebul-jebul aing mah. Wilujeng wayah kieu cenah. Itu tos station. Wilujeng wayang. Jigana tos ya tos ngantosan di tadi mana Tos ya manconya. Wapi dinte cenah. Aya naon cenah dinten ayeuna Wapi din? Panginten sigana nama disangakeun di ka Wagin Gin. Naon sore teh ang dinten ayeuna ang ye. Ya nu naon? Nu WA tadi teh cenah. Nyankeun norek na. Pangbahaskeun egois dina rumah tangga. Aduh. Antara kasih dir dewa ya. Eta kebenaran nu kitu mentana cuma kada nu ngadangukeun age lolobana nu geus rumah tangga. Eta nu karek diajar ya Dani Orlando. Udah Lengkah halu. Oh, palingnya. Jadi egois dina pernikahan teh nya. Akarna teh rata-rata tina masalah ngomong komunikasi, terus kurangna empati. Nah, eta Mancing empati. Nah, eta kudu dijelaskan. Boleh jelaskan. anu tina kalapa geuning sanglain paras. Eta mah sirup. Anu jang ieu bandros jeung Empati terapi. teh peduli. Pas respon lah gitunya. Laras. Ngatasi sifat ieu teh butuhkeun kerjasamanya di kedua belah pihakna. Laras. Di salahina ti pamajikanna. Jadi ngaganti kahayang menang sorangan itu ku kompromi gitu. Kahayang menang sorangan itu egois, yang menang sorangan teh. Yang kompromi tapi da dina main bal mah kudu egois. Ya koma strikernya. Nya da kudu menang. Kudu menang sorangan. Kudu menang kedawangnya. Keren sorangan, ngasupun sorangan. Oper ka dia. Kayak dicarekan ke komentator. Salah kan kalau di bawah sorangan. Tah ngaganti
kahayang menang sorangan teh atau egois kompromi teh ieu bisa dilakukan secara pendekatan tapi ku sirah tiis kepala dingin Dingin, cecapkeun kana es batu. terus badami bubukaan atau diskusi terbuka. Eta anu paling sedap nama kompromi bubukaan. Bukan Bukan hiji. kalaci gitu. Terus Dengan bubukaan. naon natepkeun batasan nu sehat dina hubungan. Iya. Itu aya Akang. Cik ku Akang tanya. Saha nu egois didinya atau pemajikan didinya. Akang teh nanya kasih Akew sok tanya. Gerak cewa ayeuna hirup rumah tangga di dinya namun jeung pamajikan. Nu loba egoisna saha pamajikan atawa di dinya keo. Loba nama di dinya nya. Tatangga egois mah. Nah tatangga aja Dawing mah teu egois. Onte. Saling Ai curiga nama. Saling egois. saling berbagi egois. Diadu bentrok. Halus. Betul lah. Henteu. Halus soalnya lamun geus bisa saling berbagi gitu pasti paceng kadang teh jarang. Jarang. Paling Orang gelap gitu. dordar naon. Ngucur we gitu. Masih ngeletik. Nyirilik gitu. Jika PDAM Aku lantar atuh. Ayeuna mah keur gede kan ayeuna mah. gede kene. Gede kan. Lamun harogah wae tah eta kan ciri masih are egois duana. Egois duana. Amatir kan. Sabelah nu egois pasti duana. Duana ya. Dalaman egoisna sabelah mah nyantai ya. Tapi Anu, Saruananya. eta mah cenah pamajikanna cenah ngelehan tahu salakina tuh sok ngelehan. Tapi dordar keneh dordar kurang ngelehan. Eta teh kurang Ya ngelehan. dor-dor kan ya. Moda sabar aya batasna cenah. Nah eta teh sabar eta teh. Angker ditonjoknya. Nah, hari sabar mah sabar ya. Sabar batas sabar we terus. Duana anak salabar. Urang. Nama. Sabar we di mah sorangan. Sabar jadi we subur gitu ya. Kabur Coba tingali heula bisi aya nu ngetik. Aya cenah izin minyak. Oh, izin nyimak iya. maksudnya. Silakan, mangga. Aya manusia biasa cenah. Mangga wilujeng gabung. Aya ladug lagedu. Aduh, berarti Anggare kumaha damang sehat. Aya Ayen Priyadi. Terus aya Ayen Priyadi. Lord Gozer. Oh, Gozer. Aya Mila underscore. Mila kumaha damang teh Mila. Ada Boy Koplo. Boy, kakakku. Yang Nya kakakku ketesangan dapet. si Boy ya. Si Boy. Sama Emon itu si Boy. Tah. Terus aya sibuk nganggur. Oh, Sibuk nganggur, join. sibuk tapi Sibuk nganggur nganggur. atau sibuk nganggur? Sibuk Sibuk. ya mah. Oh sibuk. Una udah hiji berarti nya. Sibuk underscore nganggur. Dagang anggur. Anggur berarti ya. anggur ya mah. Jadi sibuk dagang anggur ya mah. Sibuk pisan celana anggur. Tos Atas, parantos. Atas. Dilajang mah enggak? lajang deui nya. Nah, terus ieu aya sababaraha lengkah Laras. nu bisa dilakukan atau diterapkan ku salaki pamajikannya jeung menghadapi Ini ego dia. dina jero rumah tanggana. Kumaha kira-kira na? Nu kahiji teh neangan akar masalah ya. Ya. Jadi egois sering ngerupakeun pertahanan diri atau pelampiasan stres Laras. ya akibat masalah di tempat gawe atau tekanan hirup. Di bawah Jadi imah nanya. ya kuduna di tangan akar masalahna oh ieu teh ieu terus dirundingkeun gitu. Jadi teu terjadi muncul egois karena kapusing karena emosi wae gitu kan. Akhirnya matak ngajarikeun perang Baratayuda. Tapi dah manusiawinya pasti bisa namikeun kapusing di luar di bawah ka imah pasti kabawa saeutik-saeutikeun mah Pasti kan. aya wae nya. Gitu. Mode Akang kan kabawana teh ngimpi nyaho-nyaho Ke sepeda naon Neje we. naon teh gundam we. dam. Cacing ngaranna teh Ngalin gitu luar. teh. Gundamna teh harita sangat. Ya, sing awewe. Awewe ngaranna awewe. Dadan. Iya asih. Lain ngimpi di udag ieu cenah naon? Di udag anjing kokosehan ranjang. Ulah dibejakeun tuh eta mah akeu. Sama sering aing dudak anjing keur ngimpi mah. Nah, gitu. Saeutikna pasti kabawa kan. Ya.
mending keneh didongengkeun lah nya. Si salaki ka pamajikan atau si pamajikan Curhat. ya didongengkeun bahwa tadi teh kieu gitu. Nah, tapi kade ketika ngadongeng eta tadi dinya munculna biasa egois teh nya adu pendapat mung eleh tungtungna jadi egois. Eta. Jadi ketika Hanas jujur, Hanas terbuka, kalah jadi masalah. Sangkana mana sebut salindungnya. Lain sumput salin, beda pendapat, tah mana ya? Iya, mun aing salaki pemajikan, Pak. Piring eueun. Penafsirannya salah tadi. Salah newak ya. Lewat. Maksudna mah bener. Teh bieu teh kurang tengah aja dibontang-banting tah. Ieu contohna. Kieu neng ih aya baksa daun mah ieu teh ieu di pagawean teh. Kahiji meunang heuh nya. Teh meunang leuwih sakieu. Nah jadi ngadongeng ka dieu. Ayeuna meunang heuh neng aing carap bingung pisan buku ayeuna teh di pagawean teh neng. Loba sampeureun we kitu. Can aya nu bogoheun di pagawean teh. Tak bingung. Wah. Saha sia subla sia teh cenah. Mangkaning keur ngadangukeun. Iya. Ya, ini kan hanco na TikTok. Itu teh eta nu bener. Nah, terus Siap-siap engke. komunikasi asertif cenanya. Diskusikan perasaan ex lakina pamajikan pakai kata lamun bahasa Indonesia mah saya merasa, lamun bahasa Sunda abdi ngarasa itu naon gitu kan itu tah eta teh jeung naon karena temen bisa ngomong gitu eta pasti suasana bisa tenang gitu. Mencairkan Nah, suasana. jadi orang teh ngarasa kieu di pagawean teh. Kieu kumaha atunya cenah kieu eta kan urang geus di buffer geus dihandap ngomong. Tuh lain mana nyakun mau nah eta mah sama bener. Jeung lolobana eta, lolobana kitu. Kieu sia aing capek gawe teh sebenarnya. Aya urang mah henteu. Tenggor kudu beureum. Hatur nuhun. I love you. Pada iraha Oke wengi. ditinggang. Digebung palu. Terus diajar berempati nu tadi diterapkeun prinsip bahwa cinta teh nyaeta tentang mere jeung ngalayanan. Lain ngan ukur nuntut hak jeung maksakeun kahayang gitu. Saling artinya Leres. asli. Terus bantuan profesional ya. Jadi ya kalau muncul pertengkaran atau sikap ngarusaknya jika silent treatment cenah jadi wasalahna neangan konselor pernikahan lah. Ya, Jadi namanya teh naon disebutna teh Konsultasi ya. ya konsultasi ka Psikologi lah. jika psikologi gitu kan ya mah khusus ka pernikahan. pernikahan. Sanes kana durasi ang. Durasi insya Allah setengah jam. Gitu. Bah pilih ada di bah. Bacain bah. Bacain. Tacan kala. Can. Tacan. Nyambungkeun we eta teh. Ente ya. Oh iya. Maksudnya bisi aya. Aya paling saya kanu ieu seueur ya. Nu gabung. Aya novel nanti teh. Nopal Pritiansyah. Wilujeng Wangi Nopal. Terus aya Zembu. Zembu Wilujeng Wangi. Jambu. Terus Jambu. Zembo ono tilu. Zembu. Sutik. Aya Sutik 835. Sutik Wilujeng Wangi. Aya Evi Sunarwan. Narwan. Wilujeng Wangi. Emil. Emil. Aya Nusaha. Nusaha. Nusahatena. Oh Nusahatena. Wih adanya. Boy koplo mah udah. Terus saya Kawak. Imbay Haki. Abai Haki Wilujeng Wangi. Aya Mut ya. Mutia. Aya Dadi. Aya Desma Radit. Desmaradit Tulis. Labung. Terus Tulis. ladug mah untung kuring mah teboga jikan age ang cenah jadi Kan baheula pernah re. Oh, kan taradung bret cenah. Jadi
nginget-nginget tubah lagi meunang. Kan mending nginget tubah heula buru-buru ganti nu anyar gitu. Laras Kayak almuna. siap. Atas. Gitu. Nah, terus ngahareupan salaki, urang mah rek ngabejan ka awewe we. Iya. Kumaha tah? Ngahareupan salaki anu sok boga sikap egois wae. Nya memang non hesenya jeung kasebeleun nya. Jadi kaya. Terus bisa nyieun si para pamajikan, para istri teh nyeri hate wae. Cengkel. Kalau hese jeung narima nanya, orang tetep kudu ditarima sikap egois salaki. Ku lapang dada gitu. Lamun erek terus. Karena erek sakumage nya burukna salaki. Kan geus dihijikeun dina ikatan Eta. pernikahan. Jadi Ijab bukan kabul, berarti tapi bukan berarti cenanya lain pasrah hungkul cicing ya ku perlakuan suami nu kitu. Dan kudut apa carana ngatasi sifat egois nu dibogaan ku salaki teu terus ngahakan hate makan hati Makan hati teh sungguh nyeri enak. Nyeri enak. Hate hayam eta. Teh mau. hiji mah kudu leuwih sabar cenanya. Masing kadengena teh gampang ngeunaheun teh nya gampang diomongkeun sabar gitu nya. Ngalaksanakeun nama najis teh. Tapi Capek. sabar kan hal nu teu gampang. Pang hese-hesena sebenarnya Laras. jeung dilakukeun teh nya. Komo dina hareupan salaki nu egois. Jadi nya butuh kasabaran nu leuwih ekstra we. Soalnya kan nguap we bareng di imah. Nah, lamun mulai salaki mulai ngambek ya dengekeun we. Nepikeun ka rapi gitu. Nah, terus lamun naon situasina geus mulai tiisi reda. Mulai ku obrolan nu leuwih santai. Nah, lamun geus bisa kitu ngajawab pasti leah da. Da ini teh nya anggar Sok saya geus diajak ngomong santai mau majikan leah. asli ya dina aya pangabutuhan nama hayangan nama anggar teh maksa. Segalak-galak kena ge mau. Yang ada intonasi Wios cenah abdi nikah deui. Santai we. Sabar we hate mah Sabar, anjir. ul tarimakeun. Seueul nu aya nama najis goblok sia kawin jeung jung nya jeung kucing kawinna ka ditu. Langkai dulu rumahku gitu. Aing bae teu beak. Nah, Akang tuh jadi salakin Nah, jadi salakin. Atuh wayahna neng lah izinan sudah teh yang moga ngora deui gitu anyar. Lain. Akang keur ngambek kan cek perkata tadi di sabaran ya makin ada nu leuleui tah jikan teh ngobrol kieu pas keur akang cenah akang teh mulai leuleui teh izinan abdi nikah deui akang udah sia kain teh dianggap wah mun yang di kawas aing tah itu ulah egois Ulah tarimakeun. Lakina, nah ada bujang satu anu bisa ada aya nu sabar nu sana Pan sabar tadi ge. tapi mun laki nu minta kawin ka awewe awewe sok sabar palebah ayeuna teh egois eta teh palebah awewe nu minta nah alabatan diteungeuh miktis sawana ai poligami hayang di poliandri embung eta Poli pandai aja lah. asal ulah di politron Poli darat. Kadieulan. kulan mangga Adil. Aya tadi teh ladug lagudunya. Aya yang dilupakan terus aya Kalang. Aya Rafa underscore Naila. Aya Eli Mariam. Aya Cicis. Nah, nata Cicina. cicis berep Aya Usup Supian di 86. Yo, wilujeng. Aya Diang Lalah.
Biang Lah. lah. Zahra Bakery. Zahra Bakery. Zahra Bakery tukang kue. Aya Dani, Ada nih. Dani. aya Tilu Trian Cigabung. Parfum cenah. Trian Parfum. Saur Trian Parfum cenah. Cewiwi nyedak dudu rakus. Yang enak dulu. Manawi nambut heula 200. Aya 200 mah aya oge 400 bade. Aya Mang Entang Takoyat. Mang Iya, Entang. kemana wae ya ya. Sono aing Mang Atang. Aduh. Aing Mang Entang ya. Pertanyaannya keren. Mang Entang. Kumaha yang harapan istri nu sagala masih sagala masalah distatuskeun kan jadi arapal batur. Ulah. Kitu teh. Ya Gampang, kumaha yang Mang. hareupanna. Rebut jual HP-na. Bobotkeun HP-na. Gampang mantang. Beres masalah. Wah nyetatuskeun deui ya. Moal eta tamat teh. Pasti lompat ke TV. Ya ada bantang eta teh nya sebagian tapi lain awewe unggul lalaki ge sok aya kadang gitu euy. Segala teh di status. Segala we. Ayo Segala dibija-bija. statuskeun. Ayo ku along geus ditutupan, ayo dibukakeun aibna kurang sorangan teh kenging. Kalau mau pilih kalau ulah jadi Ulah emosi. Abi mata rebutan status tuh. Mata geus we mantang mun ngalaman kitu. Rebut teh HP-na jual. lumayan. Bere nu Nokia nih. Anu tuh bisa nyeun status. Tapi Sony Ericsson cenah no. Tawa kalkulator. Terus bisa nyeun status. aya Triani Parfum meni gemes sih hayang nyewit ke gunting kuku buka kasa kawapidin. Nah, kalarasan ieu bani bau. Ulah ku gunting kuku lah, ku gegep. Ulah. Ku lencod. Terus aya Nuhun teh. tadi itu Dia kecamatan tuh tekan cirim. kamine Kamehame. kamine abah Kamine, cenah. Abah. Bukan. Cek emotan eta sahabat. Deni Sama nama kon Doni Deni Owner besar hadir. Hadir. Aduh, thank you Mang Tang jadi wapidin nu nyerentang kena kumaha ieu teh cenah. Wapidin berarti nusok nyetatus kena. Heeh, mantap. anu Balikin sok status. masalah disatuskeun. Ayo we cenah. Hidup seperti di bui. Modal mani peurih cenah. Terus tak kamine meni waas sarehat sadayana alhamdulillah. Wilujeng mudah-mudahan dalam mangsa rehat sadayana. Amin. Semangat brother, insyaallah semangat. Ya, semangat selalu semangat. Atas penginten Oh, atas. dilajak. Enggak pilih pada dibabetkan apa enak. Bebeuten we apena. Kan kedua nya kudu peka. Jadi sebagai istri kudu bisa lebih peka. Terus tanggapnya karena perubahan sikap ti salaki gitu. Mungkin wae nya si salaki itu kajebak tina hiji masalah hubunganna jeung pagaweana nu tadi atau masalah nu lainna nu dibuatkeun si salaki teh jadi leuwih egois di sebelumnya. Iya. Itu jangan karena sifat egois ge kadang-kadang timbul tina pikiran stres, jeung tina kejenuhan rutinitas nu ngabosankeun. Iya. Ya itu mah kudu leuwih ngarti ya. Nah, terus tumbuhkeun deui rasa bogo, rasanya teh gede di ide lah. Dia Kompak Lebih balik deh Mingga karena gedean. cepeng-cepeng panangan atau ya. Wilujeng. tingali rarai. Panggilan Dicabok. Ya, bang, lamun nu tara biasa. Urang eta tara biasa, Bang. Urang mah geus karena terbiasa dilakukan jadi bisa jadi Terbiasa. Selain kata terbiasa kan bisa naklukeun oh kudu kieu lah mun. Misalkan abah kagok teu posi keluar paayang-ayang, Bang. Oh, kemana tuh? Di imah we nepi ka dapur paayang-ayang. Ih, basa-basa deui. Ya aing keur mamatahan bener. Asli apa? KWC meureunnya. Ay, daduk dak di anu.
Justru menduk, kan lebih apa? Lebih intim. Bari seru-seru ya. Jadi non SE nih, seri era. SK seri koning. Bener orang mah beda. Erek modo pamit heula. Kan latihan kan nyam. Oh, Wapidin osok dan apa? Asli. Semangat dah. Bade heulanya. Mangga neng. Diantar nepi ka WC. Mah baru latihan wae ge keur cicing di gigiwing we. Nah, Seret. jadi Lain latihan. digagal pundukna. Sakabeng dicekek wah. Latihan teh keur eueuh sasaha imah damun aya mah meureun jadi geus puguh we rasa rojeng di luar. Udah Jadi keulin gitu. jadi gosip. Jadi latihannya eta ya. Cobaan bah. Geus lancar terus ka warung. Ada jauh. Geseran. Neangan tiang listrik kan batur putaran. Makanya lah mau dari luarnya nu jogging atau nu balanja orang kan seringnya manggil nu suami istri pak ayang-ayang gitu. Kok geus luar biasa na kumaha eta. Ruangan kanyaahna bener Lega nyangnya. urang-urang mah kan Fabian ngerasok asli. karena Jaraknya kayak 1 meter. lain iya karena ku era ku tara biasa. Ya, itu biasa. Udah dibiasakeun ge mah. Tina ayang-ayangan gitu teh tulitan Ba- sambil jalan endah pisan asli nah bener ngerasok Jadi, Fabian. bahaya. Sering memang. Ngomong wae beek ngaku. Sok Itu jadi. Ih, sok. era anak aing. Sok. Itu jadi. Ih, apa Wah, bahaya. Lajeng-lajengnya Ya. tumbuhkan kembali rasanya anu tadinya. Jadi Leres. sebagai istrinya pernah teu mikir tah ya suling geuna kunaon ayeuna si salaki teh robah jadi sosok nu egois. Eta. Bener Tah, tadi beres sih nemu. sebagai istri teh kudu ingat suami jadi egois bisa wae karena kesalahan si istri. Ya. Gitu. Mungkin sebagai istri geus mohokeun Kewajiban anak. kebersamaan bebarengan. Ya, Karena disibukkan ku urusan pegawaian. budak atau pegawaian imah oge. Jadi atau boga dunia deui lah gitu. Nepikeun ka si salaki ngarasa aya kurang perhatian. Itu tah lamun pas suami bisa ngarasakeun kanyaah si istri balik deui juga baheula biasana engkana teh bisa leuwih lembut jeung paduli pisan gitu kan. Gitu nu tadina tara mayang, tara nyekel ieu jadi sok mayang sok. Urang ge lain mayang ya, mayang jeung nyekel leungeun beda ya, Bang. Mayang mah urang geus osok. Tahu, kagok kieu nya. Ieu mah nyekel leungeun ieu mah. Balik deui ka dinya. Bari terjun. Cepeng panangan. Kan cek si Ake osok lecek-lecek. Nu aya oge silih teungeun. Siapa mah Orang mah keur sare wungkul, keur sare wungkul baca. Nya keur sare pacak-cakap apa. Bisi labu. Bisi labu apal teu. Berarti osok hidupi. Dari lampu. Bisi labu ka body. Sugan aya acara libur gitu Kan aya sare ya. bareng teh aya body contact kan. Jika main bal we eleh body manjungkal. Apal teu WWF. Laki Apal teu WWF. Tah anjir eta kumaha jeung WF cenah. Nah kitu we. Yang apa tuh? wanita-wanita pedang. Cungkir jularit bantingkeun. Wanita fengker cenah. Paeno. Opedin mah dipicing ya. Kumekol Barang mah piting. Bah pilih aya deui bah pilih teh dudukeun teh ka ieu. Aya di lan radio, ala bisa lantaran biasa. Laras eta tah bener. Terus aya Kebiasaan mah bah ala bisa karena biasa. Sok biasakeun. Koyaki. aya Azra Biler Oh, Ciamis. Ajra Bilar. Wilujeng wangi. Wilujeng Aya wangi. mangtang ye cenah. Mangtang teh Cek koyaki. mangtang mah Mangtang. 15 tahun rumah tangga can pernah posting foto istri.
Tapi bukan berarti tersayangnya. Eta tipe abi mah kitu. Oh. Bener. Sarua jeung urang mantap. Sarua pisannya urang. Wah, Pidin kayak gitu. Gitu. Lain ada bisi kapangin nu saja. Ulah mikir gitu. Lain. Menjaga hati yang lain maksudnya teh gitu. Ante. Karena karakter. Tapi kelobaan mah menjaga hati yang lain cenah gitu. Ya mungkin aya nu kitu. Aya Tapi nu kalau kitu. beneran urang jeung si Mantang mah jigana tipena sarua. Urang mah jarang yang status. Sarua. Non Pak, mun pas ayeuna payang-ayang status teh. Ayang-ayang gung. Ini anu jangan statuskeun. Jadi momen lah nya, momen misalkan hari pamajikan ya aya Hari ibu ya? Momen Hari ulang tahun. isukna geus hari ibu teh isukna hari Hari bermajikan. Dari kuna Hari salaki. dari kuna hari bojo katiluna. gitu. Tahunan ngosok. Aya Mangtang nu karakter gitu kan pertahankeun eta unik Mangtang. Cek Mang Dilan mah istri bukan untuk dipamerkan. Tuh, Tapi sarua eta. Tapi pamerkan istri orang lain. Ah eta Junita ieu eta mah. Aduh tai udah jelas tai. Jadi eweng. Eta ungkapan si Subla bieu kayak cik papatahan ku nu rada agamis kayak. Ulah gitu atuh da. Oh, kumaha ajengan. Saklan. Kudu apa nan ayeuna mah kudu bener hirup mah. Leres, Hirup Dan. kudu bener. Kudu sesuai jeung tita agama. Leres kita kumaha maksudna. Itu lamun ayeuna urang ulah mun buka pamajikan, ulah mestikeun pamajikan batu. Kada mesti kana naon atuh. Mestikeun nana Bujur. Tetangga pemajikan batur. Tatanggan. Cek Gria mah ahem cenah. Bisa. Cek Gria ahem. Pamela gimana damang? ulah Dia si pokona mah. Bebe beda. Ya, Eta teh lamun kitu teh salah satu selingkuh kan anu ipis kecil. Kapan Selingkuh pamajikan mah? kecil. Ulah temongkeun mah pamajikan. Selingkuh halus leutik. Jadi ulah lah ayeuna. Dengekeun ka ceceng. Ayo kita ke patahan. Keur di papatahan. Tahan cetrekeun cik. Nah, aing mah udah samur-umur. Pernah saya patahan ku si Ake aing. Kumaha? Geus lah. Lanjut. Kampun dong aing ngogenan. Gitu. Gitu tau. Cek Mang Entang mah cenah. Yes pisan Kang Dilan, istriku hanya buatku, rek gelis rek burik, istriku Julietku. Waduh romantis bener. Dan gelis manu Mantap. batur we aulah. Cek Dilan teh dibalas teh. Yes, sasirkel Mang. Cenah. Oh, ada yang bala deung. Taya neng Griata. Neng Gria, ahem. Cenah. Sok dipamerkeun tara ku Wapidin. Masuk roman di status kan. Iya, sana mingat Nu gelis mah abi we cenah da teh aya nu muji teh. Ya gitu. Emang gelis satu udah. Istri. Tadi ya gerak. Langsung senros. Tatos roster rokok. Jarum coklat. Wih, rokok naona. Kopi. Ya, ke Sabtu bejan ya eureun-eureun. Aing lah latihan dewa ya. Atas dilajeng. Aja. Kami keneh? Kalau ada teh sabar Adan. menit. Tinggal ieu soalna mun kapotong janten hartosna robih bah. Badapan misalkan 4 menit deui. Cak apa? Oh 3 menit deui, 3 menit deui. Putar tarucingan teh abah. Oke. 3 menit deui. Kanina leungit mah. Antar ucing sok minggu ka ini siapa? Oh, Ada lucingan. Naona? Jagoan ti Jepang. Kami. Anu geus dahar roti, dahar kentang tapi masih lapar cenah. Mantang sata. Mantang pasti apaleun euy. Sok bisaan Mang Tang mah. Heula. Naruto. Geus roti, geus kentang tapi lapar we cenah. Takoyaki. Lain. Lain Naruto saha nanti? Takoyaki. Doraemon. Doraemon. Lain. Nobita. Samurai. Jepun. Pun. Samurai X. Lain. Hitoshi. Hah? Hitoshi. Nah, tukang bakso. Anjir eta mah ieu Magic Cop. Politron besok kalian atuh. Senjen.
Sanken. Hulu eta kalah merek Toyota. Iya, Fujiyama tuh. gunung eta. Serot WC. Sedotin. SW atuh sedot WC mah. Aya nomboran biasana. Lan. Oke, taluk ya teh. Taluk lah bah. Oke. Oh, terakhir. oh acan sok. Menit deui. Nah, Sok. Din. Samenit deui. Uang ada roti. Ya, Kentang. Gus dahar. Jadi orang jagoan Jepangnya dahar roti, dahar kentang tapi lapar. Lapar wae. Cenah. Gus dahar roti, dahar kentang. Lapar wae teh si Jepang teh. Naon lapar wae nya, Ong. Tah eta nanyakeun saya ge jagoan Jepang saha Gus dahar. Bujit panjang. samurai lapar. Ninja lapar. Dan jawabannya teh kenapa sih? Nah, Terusan kan dia sana. biasa adanya jawabanna teh Kotaro Monashi. Kotaro Monashi hayang sangu atau Kotaro Monashi. Kotaro Monashi. Hayang sangu. Kotaro Monashi. Kotaro Kotaro Monashi lapar wae. Hayang Jadi sangu. geus dahar anu Kotaro Monashi. Monashi. Ayah adana lah. Yuk. Ketepan lah. Cenah ulah naon ya bieu teh? Leletak. Ulah leletak jeung ulah leleda. Leleda. Sarang leleson. Lelepon tuh. Sarang lelepon umum pasti aya tapi Ya aya zaman ini mah. Naon? Lelepon. lelepon umum anu ku koin Ku koin. ku kartu Sok sakit tuh kayak bakal keur aya nelpon. Ada deh. Loba kabogona kan orang mah kabar playboy. Wih. Playboy sak dua culan. Butterfly. Itu orang Sunda ulah hilap Sundaland Band. ya Ya di YouTube naon kayak sokel. Sundalen Band YouTube-na. Terus Facebookna Sundalen. Soendalen Band Sundalen Band. terus TikTokna TikTokna Sundalen Band Band. sadua Di YouTube aya lagu-lagu Sundaland. Terus rekaman iya iya podcast siaran. oh iya bisi teka buru nonton episode naon aya Kalau biasa ninggalin aja Keur YouTube. nyari huntu sok lalalan. bisi hayong ginggiapeun Bisa Yang yang ninggalin nu karasep. bisa yang kukurayeun sok Segan mah. Dulu jeung wengi sadayana aya Ucke nah Wilu jeung mengi teh ucke. Udah. Jungi. pas sanes mah aya tadi teh Panjang deh berarti nya. Yuk. Nah, terus tadinya lanjut si istri ngaharepan Iya. saking egois teh kudu kumaha ya. Nah, kaopat ya sampaikeun ya kritik tapi sing pas gitu. Jadi pas salaki kekayaan emosi Iya. jeung egoisna makin nanjak. iya Kritikan atau bantahan ge moal aya gunana gitu. Bahkan naon kemungkinan paling bututna durdar geus hoghag eta. Eta perang mereka Yuda teh nya. Nah namun sikapna geus keterlaluannya. iya Halus mah si istri teh ngeritik ka salakina nya. Tapi lakukeunna ku cara nu halus. iya Terus neangan waktu nu tepat gitu. iya Disampaikan ku kata-kata nu gampang katarima ku si salaki. iya Tanpa kudu nyudutkeun Beres. Udah ada pasornya nya. nya. Jadi manehna apa maksud si istri ngomong teh naon tujuanna gitu. Bae teu egois deui gitu. Beres. oke Nah, terus nu kalimana
narik deui perhatian salaki teh nya. Ya. Naon sih gitu. Cokot hatena heula. Mun bahasa Indonesia mah ambil hatinya dulu. Lalu bebekin. Jangan ambil uangnya dulu. Sangkan si salaki percaya bahwa si istri teh daek ngadangukeun segala sesuatu nu hayang dicaritakeun ku si salaki gitu. Mun geus kitu manehna ngarasa leuwih nyaman jeung berbagi ceritanya. Iya. Wayana penyampaian jeung sikap nu leuwih halus tanpa kudu emosi gitu. Laras. Itu akang pernah pengalaman akang kur egois lah kur hayang menang sorangan gitu. Terus pamajikan teh tepat ngobrolna teh lemes ka urang teh. Pernah Akang tuh leleh. sedih nu aya oge ngerasa bersalah. Sedih, tapi nangtung gitu kan. Eta engke terakhirna nangtung. Nah, aya mah leak. Leah teh leeh. Jadi bager soleh. Da sabenerna mah asa laki mudah-mudahannya nya mencelang teh Iya. sok hayang menang sorangan teh. Henteu urang mah. Ya ente ya abah Betul, aya nu ngobrol gitu dah. daya. Aya di lalaki mah Urang menang wae. Yang menang wae sarua. lalaki mah bijaksana. Aikir ku nafsu mah da sagarupa oge nan menan tapi kan kitu geuningan sok ada era terakhirna entung namun karunya oge kitu heeh. Ayo urang mah sebagai salaki kang lain hayang menang sorangan. Kan pada saat eta mah pasti dinilai hayang menang sorangan. Tapi engke geus waktu demi waktu kahari karek kahartieun tujuan nanti. Iya maksudnya Nya mun kada. Lamun akang mah kan eta mah. Jadi Egois eta sanyalna eta mah. jadi engke katingali kepemimpinanana itu salaki. Tapi dah mun sok aya sakrina benerna sakrina salah nanya ingat. Jalema mah kitu. An mun dina waktuna urang nicakna salahna tuluy ngarasa urang bener sorangan akhirna makan urang kudu minta hampura mun kudu jadi pasangan teh. Iya. Hampura neng dan tadi teh udah. kekayaan Gus pugus salah yang bener. eta ingan laki masuk kitu anak. Teu. Teh lamun cek si awewe teh dibalikeun kana matematika hiji tambah hiji jadi 4. Erek kekeh. Cinta mau. Aingan atuh. Aya Priyadi 271. Assalamualaikum Pak Pidi. Priyadi. Priyadi Madama. Ajudan ya Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sapa damelan di pendopo. Ada Yamaha di JPS. Kan di daerah Minum lagi jeung aya wayah. pendopoan. Aya pendopannya. Wilujeng wayak ieu ang. Sudah ramang sarehat. Enjing lah abi angkat ada tuh ka Manojaya acara Yamaha. Kasanaya acara Yamaha di Manojaya ini. Uy, babat. Bagian balap ngagentos Rossi mah. Sanes di Tah, pedok. orang Pemuda berwajah gelap. Sekitar Manonjaya tah ya Wapidin tah kayak di acara Manonjaya. Acara Manojaya. Manojaya. Yamaha. Wisnaiskeun motor Yamaha. Acara Manonjaya di Yamaha. Bilih peryogi motor Yamaha mangga. Antun pendakan dia bisa. Mau sama egois. Insya Allah aku. Dilayani dengan baik. Insya Allah layani kuat. Wah, egois. Yamaha mangga Honda mahal cenah mangga. Dalamnya Jaya Perkasa motor kada ulah hilapnya. Ah, sip. Ada itu Pak. Atas. Anu kagenep ungkapkan perasaannya. Jadi ada beberapa istri Laras. cenderung lebih milih Diem. cicing dipendem gitu jangan sana sendiri. Waduh. Gitu. Jeung ngahindari kejadian ribut jeung salaki. Ngerahan ya. Ketika ungkapan seperti kieu ieu teh teu bisa disalahkeun, teu bisa dibenarkeun oge nya. Laras, laras. Itu karena manehna pertimbangannya daripada ribut mending cicing we gitu. Nah, iya. Tapi kan sebenarnya makin kali itu lamun sering gitu makin tekanan badag bagi si manehanana si istri iya Terjoliminya. gitu. Jadi mendam perasaan teh pasti ngajadikeun hari-hari si istri teh beuki katekan gitu. Resah.
Jeung geus puguh lah makan hati mahnya akibat ulah si suamina nu egois gitu. Iya. Jadi aya alusna tetep mere penjelasan ngungkapkeun sagala unek-unek si istri ka salaki. Keduaan, santai. Iya. Si salaki narima ternyata sikap jeung keputusan teh egois. Ngarugikeun si pamajikanna jeung budakna. Iya. Tuh, ieu mah aya nu ana aya Kang Iip Mulyanto. Ya, kembaranna ciga. Ih sami atuh Kang Iip. Eta ge landiana Pidin sama. Sami. Iip Mulyanto. Pidin Mulyanto. Iya lagi nge-like. Like. Thank you. Wilujeng wangi. Di lanjut. Aya sabar menit deui nya itu. Terus loba keneh. Aya 4 menit deui lah. 3 menit langkung. Jadi sapoe we nya bere pujian. Namun aya saeutik perubahan ge ti salaki teh nya. Jadi pujian anu tulus. Jadi karena ngajadikeun si salaki ngarasa dihargaan. Terus laonan sifat egoisna teh pasti berubah. Itu jadi egois ting lah, beuki kan itu jadi leungit egoisna. Nah, terus jangan ulah sekali-kali nyoba jeung ngubah sifat si salaki sesuai keinginan si ieu. Jadi nu kudu dilakukan ku si istri mah nyieun si salaki sangkan menyadari jeung ngarti gitu. Naon kahayang si istri teh melalui pendekatan nu nyanu tadi tepat. Ku bentuk pujian apresiasi lah ka salaki. Iya. Cenah meuni sae cenah ngangge acuk nu eta ayeuna. Itu di ieukeun sareng lancinan we itu sae sia meuni ieu gitu. Meuni rudet. Nah, model hal-hal nu kitu akang ge meureun ngarasa. Pasti. Eta cenah kumisna rada dialitan diipisan dan makan teuing. Rambut eta sugondrong geus cenah ganteng gitu. Diipiskeun sabelah we. Eta cenah bulu sampean cenah kerokan. Da teu aya buluan. Oh, juga saya. Bisa akeh pada suku Korsi itu dah. Menang ka Jepara kan nih ukir. Tinggal di jeun meja. Sangkan jadi keluarga nu sakinah mawaddah warohmah. Ya, mudah-mudahan mah. Gitu, Bah. Oh, tadi Gria mah ya cenah. Majem khusus jomblo mah bade ngawas heula sing leket. Saya. Gitu. Oh, saya. Aduh, awantosnya kayak malam jemaah. Padahal Sami batur ge malam Jumat sudah emang di batur ya malam Kamis. Sarua malam Jumat malam Ahad ya. Batur mending ngaji nya alus. Saya kena gitu salurkeun kana sae anu menyelip Kanu ngaos tapi ngaos pesan WhatsApp dengan hanas waing di alam. aing masih ngaos cetan. Oke, kanten sabar menit sakedap deh ya. 1 menitan lah ya. mudah-mudahan Dan kesimpulannya teh kumaha sareng teh? Ya intina dina rumah tangga khusus nanya. Kunci hiji-hijina ambeh tegelap dordar wae. Mahnya eta kuncina hiji nakan egois masing-masing. Kalau halus mah leuwih paheula-heula ngelehan. Kita mah beki depak we jelema teh narangkuban. Nangkarak nangkuban. Dasana ku pertengkaran pasea-pasea di itu rata-rata ku adu argumen, adu prinsip, nu akhirnya didasarkan ku egois muncul. Jadi diadu masalah nama teu pira padahal. Leutik masalah nama bala gitu nya. Omong mulai nu nyimbohana namanya. Teu pira mak lolobana gitu. Kecuali emang masalah nu gede nya, masalah nu gede mah emang kudu dibereskeun ku sabener-bener lain masalah leutik pira ku kan kudu diriungkeun wae unggal dordar. Leres kang. Ditanya teh pedah masalah politik yo beda pandangan politik. Aduh, namanya egoisnya baralenggung. Padahal mah keun lah. Kan sagala masalah anu bade alit bade ageng kana dicarioskeun kana dibadamikeun sangkan ulah jadi ngaageungan nya angka payuna panginten. Saur Pak Haji Iman Wapidin enjing diantos atau di mana Jaya mah? Siapa Haji Imam? Pokoknya Imam di
Akang mah kan di Cirahong nggak dia ke kanan ya, iya mah ke kiri ya Ke kiri, pintu pintu. rel. Nah Nah, di di pintu pintu. jaga sih. Oh, Pak Haji Iman tadi jika anjing bagian. Insya Allah siap Cium ya, Haji Kang? Iman mudah-mudahan. Pasti hewik darah gundul itu. Tapi itu masih ada coklat. Aturun sadaya. Sudah ramang sarehat. Atur nuhun. Ujang wangi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.